Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati muallifi hadal kitab Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bikaromatihi. Amin ya rabbal alamin. Fasal kahiji kitab Miftahus Sudur karangan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu ari fasal anu kahiji. Fi bayani mahiyatin nabi eta tetep dina mertelakeun hakikatna nabi. Wal isbati sareng dina mertelakeun hakikatna isbat. Pasal pertama yaitu menjelaskan tentang hakikat nafi dan hakikatnya isbat. Wa amma mahiyatun nabi sareng anapun ari hakikat nabi wal isbati sareng hakikatna isbat. Bahwa mangka eta ari itu hakikat nabi wal isbat afdalu eta leuwih unggul wa asyaddu sareng leuwih banget naonana ta'siron napakanana. Adapun hakikat nabi dan hakikat isbat itu adalah zikir yang paling utama, itu adalah sesuatu yang paling utama dan paling besar pengaruhnya. Wa huwa sareng ari itu mahiyatun nabi wal isbat kalimatul la ilaha illallah eta kalimat la ilaha illallah. Qala ngadau saha Allah Ta'ala fa'lam kana lafan fa'lam. Fa'lam mangka kudu ninga anjeun annahu kana sayaktusna kalakuan sinareng tingkah. La ilaha eta teu aya deui pangeran anu hak diibadahan kalawan ibadah anu sabenerna. Illallahu angin tegasna Gusti Allah. Ia adalah kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa qala sareng nyarios saha Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultu kana lafaz afdalu ma qultu. Abdul ari anu pangunggulna tina perkara kultu ngucap kaula ana tegasna kaula wa nabiyuna sareng nabi-nabi sareng para nabi min qabli tina sabada kaula la ilaha illallah eta lafaz la ilaha illallah. Nabi bersabda, sebaik-baiknya ucapan yang aku dan para sahabat dan para nabi sebelumku mengucapkan itu adalah la ilaha illallah. Tsumma qala salajengna ngadau Kangjeng Nabi man qala kana lafad man qala. Manari saha jalma qala eta ngucap itu man la ilaha illallah kana lafad la ilaha illallah. Kholison bari anu ikhlas itu man mukhlison tur bari anu ngabersihkeun itu man. Dakhala mangka asup itu man al jannata ka surga. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Tsumma qala salajengna ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa sanes laisa teu aya ala ahli la ilaha illallah eta tetep ka ahli la ilaha illallah naon wahsyatun kasieun fi kuburihim di pirang-pirang kuburanana itu ahlu wala pinusyurihim sareng di pirang-pirang mahsyarna itu ahlu. Kemudian Nabi bersabda, tidak ada rasa sepi bagi ahli la ilaha illallah di dalam kubur mereka dan ketika mereka dibangkitkan atau berada di alam mahsyar.
Summa qala salajengna ngadawuh Kangjeng Nabi, lau jaa qailun, lau jaa lamun datang saha qailun jalma anu ngucap la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah biqurbil ardi kalawan sagebegna bumi naonana dunuban pirang-pirang dosa lagu paro maka yakin ngahampura saha Allahu Gusti Allah lahu ka itu qail zalika kana itu kurbil ardi dunuban. Artinya kemudian Nabi bersabda, seandainya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah datang dengan dosa sepenuh bumi, niscaya Allah akan mengampuninya. Wahadihil kalimatu sareng ari ieu kalimat atau yibatu eta anu sae itu kalimat kama tutoh eta anu suci atau anu sae itu kalimat kama tutoh hiru bari saberti yen nyucikeun itu kalimat adzakira ka jalma anu zikir anisyirki tina musyrik al-jali anisyirkil jali tina musyrik jali tutohiru tur ngabersihkeun yaitu kalimat thayyibah hu ka itu zakir aidon deui anisyirkil khofi tina syirik khofi wa taj'alu jeung ngajadikeun itu kalimat thayyibah hu ka itu zakir Holison kana anu ikhlas mukhlison tur anu ngabersihkeun. Kalimat yang baik ini, kalimat thayyibah la ilaha illallah, sebagaimana ia membersihkan orang yang berzikir dari syirik besar. Ia juga membersihkan dari syirik kecil dan menjadikannya tulus serta ikhlas. Wa aidon anna hadhil kalimata wa aidon sareng deui anna hadhil kalimata sayaktosna ieu kalimat tujarridu eta ngosongkeun itu kalimat al-quluba kana pirang-pirang hate anu jubil alaiki tina pirang-pirang hijab anu cumantel al-unsuriyati kana pirang-pirang benda Waduzaki al-unsuriyati ulangi an hujubil alaikil unsuriyati tina pirang-pirang hijab anu cumantel kana pirang-pirang duniawi atau benda duniawi. Waduzaki sareng ngabersihkeun itu kalimah thayyibah an-nufusa kana pirang-pirang jiwa hate anir radzaili tina pirang-pirang kokotor wasifatil hayawaniyati sareng pirang-pirang sifat bangsa hewan. Selain itu kalimat ini dapat melepaskan hati dari tirai keterikatan duniawi dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela serta dari sifat-sifat hewan. Wataksipu sareng mukakeun itu kalimat la ilaha illallah kalimat thayyibah lidzakiriha ka jalmi anu pikeun jalmi anu ngucapkeun ha kana itu kalimat thayyibah alad dawami bari natepan kana dawam wasidqi sareng kana sifat sidik wal ikhlasi sareng sifat ikhlas al-ulumil laduniyati pirang-pirang ilmu laduni wal ikhlasi al-ulumi laduniyati sareng ngaikhlaskeun kana pirang-pirang ilmu laduni wal asrarul ghaibati sareng rahasia-rahasia gaib. Dan ia terus-menerus membuka bagi orang-orang yang mengingatnya kejujuran, keikhlasan, ilmu laduni, dan rahasia-rahasia gaib. Wa tashhadu
sareng nyaksikeun itu kalimah thayyibah itu dzakir anwa at-tajalliyati kana pirang-pirang warnaan tajalli al-ilahiyati anu bangsa ilahi itu tajalli bisyarati ahdiha kalawan syarat nyandakna itu kalimah thayyibah min qalbin ti jalmi anu ngagaduhan hate taqiyin anu takwa ka Allah naqiyin tur anu bersih mimma tina perkara siwallahi tetep itu masalian ti Gusti Allah. Dan ia memperlihatkan kepadanya berbagai macam tajalli al-ilahi dengan syarat kalimah ini diambil dari hati yang bertakwa dan hati yang bersih dari selain Allah. La bikulli kalimatin lain kalawan saban-saban kalimat yusma'u anu dikuping itu kulli kalimat min afwahil ammati tina pirang-pirang cangkepna jalmi anu awam. Bukan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang-orang awam. Wa in kana al-lafdu wa in kana sanajan kabuktosan naon al-lafdu lafadna wahidan eta anu sahiji lakin bil makna tatapina dina maknana tafawutun eta beda-beda. Meskipun lafadznya sama namun maknanya itu berbeda-beda. Lianal qalba karana saektosna hate yahya eta hirup itu hate idza akhoda di mana-mana nyandak jalma badrot tauhid kana binih tauhid min qalbin hayyin tina hatena jalmi anu hirup tina hatena jalmi tina hate anu hirup ulangi min qalbin tina hate hayyin anu hirup itu qalbun payakunu mangka kabuktosan itu bini badron eta jadi bini kamilan anu sampurna itu badron. Wa badru ghairil baligi sareng ari bini salianti anu balik layan butuh eta moal jadi itu badru. Artinya karena hati akan hidup apabila benih tauhid itu diambil dari hati yang hidup, maka benih tauhid itu menjadi sempurna. Adapun benih dari hati yang tidak matang atau hati yang mati, maka benih itu tidak akan tumbuh sama sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walang adawu sa Nabi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha sayaktusna Gusti Allah harrama eta ngaharamkeun Allah ala nari kana neraka man kajalma qala ngucap itu man la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah yabtagi bari nyupri itu man bidzalika ku itu la ilaha illallah wajhahu karena Gusti Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan Nabi bersabda dan Nabi berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap dengan penuh pengharapan karena Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kala ngadawuh sa Nabi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakirullahi ari anu eling ka Allah fil ghafilina dina lingkungan jalma-jalma anu ghaflah anu poho kasyajarati eta tetep seperti tangkal al-hadra'i anu hejo daunna itu syajarah fi wastil haisami dina tengah-tengah tangkal kai anu gararing. Artinya Nabi bersabda, Nabi berkata, orang-orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai, maka
seperti pohon hijau di tengah-tengah kayu yang kering. Waqala sareng ngadawuh Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zakirullahi ari anu eling ka Allah, ari anu zikir ka Allah Ta'ala bari nama halur Allah fil gofilina dina di lingkungan jalmi anu goflah anu poho ka Allah. Kalhayi eta seperti jalmi anu hirup bainal amwati di pirang-pirang di antara pirang-pirang jalmi anu maraot. Artinya, dan Nabi bersabda, orang-orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai, maka itu seperti orang-orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Qala Allah Ta'ala, qala ngadawusaha Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, afaman naha mangka arijalna, syaraha mukakeun saha Allah Gusti Allah sadrahu kana dadana itu man, kana hatena itu man lil islami pikeun narima Islam, bahwa mangka ari itu man, bahwa mangka eta ari itu man. Ulangi, bahwa mangka ari itu man ala nurin eta tetep aya dina cahaya mir rabbihi nu tetep itu nur ti pangeranana itu man. Fawailun mangka ari cilaka lil qasiyati eta tetep pikeun anu teuas naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu jalma-jalma min dzikrillahi tina eling ka Allah. Ulaika ari itu jalma-jalma fi dolalin eta tetep aya dina kasasaran, eta tetep aya dina kasesatan, mubinin anu jelas anu pertela itu dolal. Artinya, maka apakah orang-orang yang Allah telah melapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka ia berada di atas cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang hatinya keras, maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.